Istri-istri sing narima kana ye hiji carita, sabab lain ecek beda, tapi bukti anu nyata. Ayeuna abdi ngawitan kana ieu caritaan, istri-istri tong deulitan lamun kerja di parawan. Istri di zaman ayeuna anggean ka bina-bina, pamake teu jeung elmuna, oratna ka mana-mana. Istri di zaman kiwari alakna teh rupi-rupi, nurutan alak Yahudi anu aya dina TV. Omat istri sing areling ayeuna mah loba maling, lain maling baju samping, tapi maling tengah pimping. Ka istri kedah waspada, bisi katipu pemuda, pemuda zaman ayeuna pinter pisan ngarayuna. Urang kedah hati-hati, lalaki zaman kiwari ayeuna mah seueur bukti, hoyongna ukur mimiti. Ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman, ulah daek ngalayanan lalaki teu boga iman. Istri teh racun dunia, tapi istri anu mana, anu 10 nafsuna. Istri nu eueuh ka era, para istri sing narima kana ieu papatahna, nu bisa jalankeun elmuna kangge urang sadayana. Sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita, hapunten pisan salira anu kirang tata basa.